Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillahnya Kang Arit tiasa nepangan di mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Iya dongeng Sunda teh anu nyanak judul Waduh Sunda seri K10. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Kamari teh nuju nyarioskeun di balongna mangkantanya harita Mang Omod sareng Mang Oday ninggal anu ngacorelat duit kadinya nya mitra-mitra. Mangga supados henteu nyangkolong ting kana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Der harita teh aya nu ngacorelat dua cirim. Cenggara jeleng kadinya. Atuh Mang Omod jeung Mang Oday ge jeleng-jeleng dua nana laluncatan megatan eta dua cirim. Si oreng dua cirim teh nyaeta si Panca jeung si Pancu. Mang Omod nyentak. Hei. Rek naon? Los ka dieu. Pan geus nyaho ieu mah balong. Kitu cek Mang Omod. Cakakak si Pancuh seri kude wawane dia kunyuk teh kuma dewek we dewek rek itu rek ieu hasil aing milu usil maksud dewek mah arek murtas ieu balong. Atuh Mang Omod ngadengin kitu teh nyel nafsu. Ai kurang ajar sia. Mawanianan arek jeung rek mortas ieu balong. Cek Mang Omod bari molotot ontona kakerot. Aya cenah jelema anu wani kitu. Hei, Omod. Potong lobang ngabacot sia. Nyeunggah besi dikocoran ku aing. Kitu cek si Pancuh bari molotot ka Mang Omod. Parepna buleut-buleut da geus diniatan. Lamun si Komod jeung si Koday ngalawan geus urang pariuskeun beheungna. Aya jelema nu kieu patut rek ngadon sasoroh kojor sia. Kitu cek Mang Omod bari melak cangkeng. Potong loba omong sia Komod rasakeun. Kitu cek si Pancuh. Bari kituna teh si Pancuh loncat. Heuk naracang parepna meuningah heung pangparaan. Maklum si Pancuh kahitung jelema anu barangasan yang dina ilmu silatna ge geus kahitung cukup. Tapi Mang Omod ge aya ningali peureup kitu mah ngasakilat. Mang Omod ngagilek las. Hareup si Pancuh ngakan angin kolayong. Awak si Pancuh ngoloyong ka hareup ka bawa ku tanagana sorangan. Mang Omod sakilat malikeun awakna. Euk. Mang Omod nonjokeun peureupna maksudna rek ngagedor sirah si Pancuh. Tapi si Pancuh teh hiji badega anu geus kaitung anu geus kaukur dina kawanina jeung pangabisana. Ningali peureub Mang Omod ngalayang ngasakilat
si Pancu ngelokun awakna bos. Berep Mang Omod ngageblos. Dina kayan kitu si Pancu rikat ngahombatkeun berep kencana anu maksudna rek ngagedor kana puhut cili Mang Omod. Atau Mang Omod teh meuni reuwas kasida. Setengah teu sadar manehna mundur ka tukang. Atuh berep si Pancu teh ngageblos. Dina kayan kitu Mang Omod rikat najongkeun suku katuhuna. Heuh. Ane Bang Baraan tarik maksudna rek najong ke kemplong si Pancu. Tapi lain di kieu bener-bener si Pancu dina ulina lain heureuyaneun. Ningali suku Mang Omod ngabiur ngasakila kap. Eta suku Mang Omod ditewak pigeuleng sukuna anu saterusna dibedol ka hareup. Atuh Mang Omod teh mane nyongkruk pisan awakna kana leutak. Heuk. Aduh. Itu cek Mang Omod bari ngagoak. Sirahna kena pisan kana leutak. Cak aing ge kobod. Ajelok sia rek nalahaun. Kitu cek si Pancu bari nyakakak seuri. Bongah kacida ningali Mang Omod nyungsup kana leutak. Ari-ari ta si Panca geus baperong-perong jeung Mang Oday. Pok Mang Oday nyarita. Ares jilaing dititaku saha sia teh Panca. Make los-los ka dieu ha. Kitu cek Mang Oday bari masang kuda-kuda. Entang labah Mang sia teh. Oday, jadi kajaran ku aing. Kitu cek si Panca bari jreng, si Panca luncat narajang. Arepna ngaheung Bang Baraan maksudna arek ngagedor dada Mang Oday. Atuh Mang Oday ningali perep nyiu kitu. Ngasakilat Mang Oday narik kuda-kudana anu kencak ka tukang. Plas. Barep si Panca ngakan angin tolojong. Awak si Panca nolonjong ditotolonjong. Barangan jeung kitu ngasakilat Mang Oday ngetikeun bereupna maksudna rek ngetik bonduk si Panca. Tapi si Panca teh lain jawara kamari sore karasa kana pundukna aya angin anu ngahiuk. Sakilat si Panca ngelok bari malikeun awakna. Dina kayan kitu katingali kekemplong Mang Oday meni kosong molongpong eueuh panghalangna. Daloba omong heuk. Arep si Panca nyeuk. Anu saterusna ngageduk kana beuteung Mang Oday. Heuk. Atuh teu mislet deui. Kekemplong Mang Oday dihantem ku perep buleut si Panca. Aduh. Kurang. Aduh. Kitu cek Mang Oday. Bare Mang Oday ngagerung awak gena ngoceak. Bro. Awak Mang Oday ngagebru. Dina kayan kitu si Panca sakilat maksudna rek ngajejek beuteung Mang Oday. Tapi Mang Oday masih kere sadar. Rikat Mang Oday ngagorentelkeun awakna. Gorentel. Atuh suku si Panca teh ngageblos ngajejek taneuh. Mantang lopat sia. Oday. Kitu cek si Panca nafsu lain di kieuna. Padahal Mang Oday hudang bari semua anu muringis kakemplongna nyeri
nyeri lain di kieu seueur karasana bener. Perep si Panca karasa asa kumaha asa ditotok ku halu. Pok si Panca nyarita deui. Adi sia kodai, ku aing di kojaran. Kitu na teh. Pamedung loba omong sia Panca, hayo maju, maju. Cek Mang Odai. Atuh si Panca ningali kitu mah jelang loncat. Yauk. Parep nyanya brut. Maksudna rek ngahantem banget Mang Odai. Parep nyawu kacida tarik lain di kieuna. Atuh Mang Odai teh mandireuas. Da Mang Odai jeung Momot batu dalen jago gelut. Manehna mah tukang tani. Estuning dina ilmu bela diri mah teu pati bisaeun. Tapi sanajan kitu Mang Odai rikat ngagilek awak. Nah, plos. Parep si Panca anu ngahiung ngageblos tapi teu kanyahoan. Parep anu hiji deui ngahiung, anu saterusna ngahantem kana puhu ceuli Mang Odai. Heuk. Teu misleuk deui. Parep si Panca ngahantem kana puhu ceuli Mang Odai. Mang Odai ngaguak lain di kieu pikawatireun. Awakna ngoloyong ka hareup. Dihareup disampakeun ku tunjelan tur si Panca. Geus teu misleuk deui, geus teu bisa ampun deui. Heuk. Tuk. Toor si Panca nanggel pisan kana hulu angen Mang Odai. Mang Odai ngagoak, awakna langsung tibebet. Puh. Anu saterusna apiuhan, teu kuat nandangan nyeri, teu kuat nandangan perep jeung tunjelan si Panca. Ngan sakitu kabaguk anak buah si Kanda teh kitu cek si Panca bari melak cangkeng. Hari-hari tak mangomod anu ngesudang deui banget anu penuh keletak ningali Mang Odai geus nambru lain di kieu nyal nafsuna. Cileung Mang Omod loncat anu saterusna nyerang ka si Pancu. Parepna nyewuk tarik. Atuh si Pancu ningali perep kitu-kitu mah cenah ku aing mah gap eta perep ditewak pegelang leungeun Mang Omod. Anu saterusna dipurilitkeun. Atuh Mang Omod teh meuni nyengir leungeunna asa sapat. Ok sioh geus kieu kumaha konyok. Wadi ngalawan ka aing. Tah pas sia ka aing kitu cek si Pancu. Bari sakilat turna nonjal kana peteung Mang Omod. Yauk. Tuk. Kami silek deui. Tunjulan tur si Pancu nangal kana kakemplong Mang Omod. Atuh Mang Omod teh meuni muringis nyeri lain di kieuna. Beteungna asa tobros kata mah leungeunna dipurilitkeun. Atuh ngan soloyong. Awak Mang Omod ngoloyong ka handap. Da loba carita catur panjang lebar. Yauk. Parep si Pancu ninggang pisan kana punduk Mang Omod. Yauk. Tuk. Mangal pisan. Atuh Mang Omod teh bene pikawatireun awakna nyungkruk ti beubeut ninggang kana taneuh. Anu saterusna les Mang Omod kapiuhan. Cakaka. Si Pancu nyakakak seuri. Asa kitu kepegugna teh. Kalau kahuntu siap panjang. Oyok.
Kitu cek si Pancu. Manehna sapuas hate. Musuh-musuhna geus ngaguprak ngan ku sababaraha jurus. Bok si Pancu nyarita. Ojo, sok, boro, keluar ke eta portas. Sok, portas ieu balong. Montong dingkengke, kabur puting oi. Kitu cek si Pancu nitah kasih Panca. Nya Kang, kalem lah. Kitu cek si Panca, bari saterusna si Panca ngaluarkeun portas tina kantongna. Dikusiwalkeun, eta portas teh muni kacida lobana. Aya meureunan ari 5 kiloeun mah. Eta portas teh maklum portas baheula alus pisan jeung memang baheula mah portas teh bebas keneh beda jeung ayeuna. Karek ge si Panca teh ngaluarkeun. Karek si Panca teh ngaluarkeun bungkusanana nyaeta portas teh. Teh kanyahoan. Yo, aya sora angin maning ngagelebuk tarik handaruan. Tarikna kacida lain dikieuna. Malahan mah lain sora angin wae anu ngahiung teh. Tapi aya sora gelap anu cing jeleger. Matak sieun mata ketir. Sigana mah rek turun hujan. Atuh si Pancu jeung si Panca teh maneh ngahuleng. Duanana urat reret. Ojo, aya daun ieu euy. Aya sora angin ngagelebuk ieu. Kitu cek si Pancu ka si Panca. Tah Kang, aya naon nya? Kitu cek si Panca bari rurat reret. Da kanyahoan ti samemehna. Keur kitu aya sora paguruh menirecet di sanada. Tadinya aya sabrulan sero moni kacida poharana. Malahan mah aya sero anu kacida gedena. Si horeng eta teh si Rahang Sakti jeung balad-baladna nyamperkeun kadinya. Atuh si Pancu jeung si Panca pas nampu eta sero lain di kieu reuaseunana. Ciluk si Rahang Sakti geus kahareupeun si Panca jeung si Pancu. Barangan jeung eta les sora angin jeung sora gelap teh leungit. Cakakak si Rahang Sakti seuri meninu siga nu ngeunah. Manusia rek nanahan sia. Kitu cek si Rahang Sakti. Panona anu moncorong seket bika gilaeun onto naruh rangeteng. Barik kaambe bau hanyir. Sukuna anu sarareukeut. Atuh si Pancu mending ngayek-yek ningali sero anu sakitu lobana tur golode. Kabehanana panona moncorong ka manehanana. Panca eta curik sero cek si Pancu. Ari si Panca ge da geus nampo tadi. Si Panca mah geus leuwih ti heula muriel buncelik anana molotot sigarek loncat. Kabur Kang. Gitu cek si Panca.
anu saterusna si Panca beng-beng lompat teh sirikna notog-notogeun manehna notog-notogeun awakna teu dirasakan nyeri sukuna ti kararayit geblug labuh kolejat hudang beng-beng kitu jeung kitu atuh si Pancuh ningali si Panca geus lumpat kitu mah manehna terus malikeun awakna beng-beng lompat bari gogorokan core aya core kitu cek si Pancuh bari cileng loncat piur lompat nuturkeun si Panca anu geus ti heula lompat awakna ti karalait kana regang awi kang geus teu dirasa atau awakna meuni garetihan ari si Rahang Sakti cakakak seuri manusia napikeun ka mana ge kuai sia diberi kitu cek si Rahang Sakti anu saterusna si Rahang Sakti ngomandok anak buahna supaya ngudag si Panca jeung si Pancuh anu saterusna obrolan serono sakitu lobana teh init ngudag ka si Panca jeung si Pancuh anu dituturkeun ku sora angin meuni ngagelebug sahengna sora siluman sero lain dikeuna cing cariricit cing garorowo mata ketir kadengena mapai walungan atuh walungan teh meni asa caina meni ingeung ngasrek ribuan siluman sero hari-harita si Panca jeung si Pancuh kapreng-peng lompat nuju ka imahna Bah Satar teu karasa ku lompat mah si Panca jeung si Pancuh geus nepi ka imahna Bah Satar anu saterusna si Panca kaketrok ka imahna Bah Satar buka pintu buka itu cek si Pancuh barteu sirikna calangap atuh Bah Satar jeung Ambu Garmi anu keur di jero imah da memang can sare da harita teh masih beurang keneh ngadenge aya nu keketrok atuh Bah Satar jeung Ambu Garmi tuluy kaluar tuluy mukakeun panto terus kaluar ka sampak di luar geus aya si Pancuh jeung si Panca anu bajuna sararoek beungeutna gartihan urut ti kararait kana rerenteng awi ayo naon Pancuh Panca ayo naon kitu cek Bah Satar wah ayo si laos sia teh ngomong teh si ngocrok Pancuh si sia ngomong si ngocrok kitu cek Bah Satar nyentak Ayah siluman seroba wah ampun kitu cek si Pancuh bari nutup beungeutna manehna katempo keneh beungeut si Rahang Sakti anu panonna pelotot kumisna panjang rangeteng bari bau hanyir gebeg Bah Satar ngagebeg lain dikieuna di mana Pancuh Panca ayo nyarita si ngocrok sia teh kitu cek Bah Satar nafsu itu bah di balong sisi konto
Kitu cek si Pansu urup aprep ngomongna bari kekeh manehna ngahegak awakna menireng haprancuk kesangna anu geus ngorolok paseuhan bajuna. Kerek kitu teh kanyahoan gelebuk. Aya suara angin ngagelebuk. Eta angin kacida gedena teh kanyahoan disamemehna. Aya abrulan sero anu kacida lobana anu dipingpin ku hiji sero anu jangkung badag lempangna ngagegag anana moncorong sungutna monyong kuntuna rangeteng kuku-kukuna meuni sarareukeut. Atuh Bekarmi meuni ngacirit, "Abah, itu siluman serobah." Kitu bari kecileng Beka ambu Garmi mah loncat kaciro imah. Atuh basatar ge meuni bengong kabayang keneh basa manehna tarung jeung mangkanta. Anu saterusna basatar ge loncat ka jero imah. Si Panco jeung si Panca ge teu talangke cileng loncatan terus anasup ka imah. Antokna ditulakan. Anu saterusna basatar ambu Garmi, si Panco jeung si Panca noong tina erang-erang bilik. Harita Sirahang Sakti geus ngagibung di buruan imah basatar. Wah, Allah mangklong teh tuai ka mana, ha? Ayo prajurit, ya balongna hayo urang beakeun laukna, urang pindahkeun ka Gusti Kanta. Sabab mangkeluk anu tandi Allah. Kitu cek Sirahang Sakti langsung ngagedur ambaras teu kawadahan sabab musuhna eueuh. Atuh teu lila geus dibere komando kitu ti pingpinanana. Eta sero nu sakitu lobana arasup kana balong basatar. Kabehanana newakan lauk. Kabehanana marawa lauk ngegelan lauk. Malahan maloba anu teu kabagian daku loba-lobana siluman sero. Tesirikna akeuyeuk-keuyeupna ge dialak ngan teu ari keuyeupna di bawah mah digayemel langsung ku siluman sero di dinya. Atuh basatar menireuaseun ningali balongna diacak-acak ku siluman sero bari laukna dibawa. Anu saterusna eta bringan sero balik deui nganterkeun lauk ka balong mangkanta. Parangan jeung leungitna pasukan sero les eta sora angin teh ngiles. Anu saterusna Sirahang Sakti jeung pasukanana nuju ka balongna mangkanta. Eta lauk teh menang newakan ti balong basatar teh ditundaan dina balong mangkanta. Atuh puguh we meuni pinuh kacida eta balong mangkanta ku lauk mangrupa-rupa lauk mas, lauk sepat, mujair, tawes, wah rupa-rupa. Cek kasarna mah eta balong teh pinuh kacida. Geus beres kitu mah anu saterusna Sirahang Sakti ninggalkeun eta patempatan dibarengan ku angin ngagelebuk nuju ka nagarana. Anu saterusna wujudna eta siluman sero leungit jeung dibarengan ku leungitna sora angin. Hari-harita di imah basatar lulus lain dikieuna awakna ngadaplak.
lauk nu sakitu lobana lauk nu difikanyahna teh beak kabeh ku siluman sero dikunjal jeung seep waktos.